Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa takunu an-niyatu ingda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Wa takunu jeung kudu aya naon an-niyatu niat wudu eta ingda ghusli awwali juz'in niatna teh kudu dina nalika ngumah mimitina bagian minal wajhi tina beungeut. Sawaun kana sarua bae aya naon dalikal awalu itu mimitina bagian teh eta min a'lal wajhi apakah tina luhurna beungeut awasatihi atawa tina tengah-tengahna wajah au asfalihi atawa handapna wajah. Wa innama wajaba jeung teu aya kajaba wajib atawa jeung pastina wajib naon qarnuha ngabarengkeun itu niat bidzalika kana itu awwali juz'in minal wajhi liu tada supaya direken supaya dihitung itu awwali juz'in bil magsuli nyaeta direken dihitung kanu dikumahna laliu tada lain supaya dihitung naon biha niatna matak falau gosala mangkalamun ngumah si jalma juz'an kana suatu bagian minhu tina wajah qoblahu ari ngumahna teh memeh niat ngumah heula terus niat. Ayat tadina niat barang jeung prak ngumah beungeut ari ieu mah ngumah heula geus ngumah tuluy niat sah masah ngan wajaba mangka wajib naon i'adatuhu ngabalikan deui eta ngumah sebahagian nu tadi ba'daha sanggeusna niat. Ari pirang-pirang farduna wudu teh eta aya genep nu kahiji nyaeta niat tah niat wudu eta nyaeta kudu dina nalika ngumah mimiti bagian beungeut di mana ngumahna bagian beungeut tidinya lah niat di mana ngumahna mimiti beungeut tidinya nyaeta niat. Lamun ngumahna beungeut mimiti ti luhur tah ti palebah luhur berarti didinya
ngahadirkeun niat teh dina nalika ngumbah beungeut bagian luhur. Rek ngumbah na ti tengah heula, lamun ngumbah beungeut na ti tengah heula didinya niat teh ngahadirkeun niat teh dina nalika nyata ngumbah beungeut anu mimitina tengah-tengah teh awali jujin. Lamun ngumbah beungeut na rek nyokot di handap heula ta awali jujin teh berarti dina nalika ngumbah beungeut bagian handap didinya ngahadirkeun niat. Tergantung di mana nyokotna bagian beungeut mimiti ngumbahna didinya. Pokona setiap tal cai kana pelebah beungeut dek nu belah mana wae didinya ngahadirkeun niat. Didinya ngahadirkeun niat. Nah, jika we aya mun teh mah wajib ngabarengkeun niat jeung mimitina ngumbah beungeut. Jika gitu bahasa nama padahal nya nama lain gitu. Ai harti nu asli nu lain gitu. Jadi harti nu asli nama pangna ieu wajib niat dibarengkeun jeung ngumbah jujna beungeut supaya niat eta langsung jadi. Supaya ngumbah eta langsung direken ngumbah. Supaya langsung dihitung ngumbah. Kieu tah. Jadi wa inna ma wa qarnu hajeng taya lian wajibna ngabarengkeun niat kana mimitina ngumbah jujna beungeut teh liu tada bil maksul supaya langsung kasebut supaya langsung dianggap eta teh geus ngumbah gitu. Langsung dianggap geus ngumbah la liu tada biha lain supaya dihitung niatna dan niatna mah musing teu mimiti prakna ngumbah beungeut oge mimitina bagian ngumbah beungeut oge bisa wae sah wae niatna mah cuman meureun acan kaitu ngumbah gitu. Manyana geus dibulak-balik teu kaharti kana bisi aya nu teu kaharti lah kamu abel we nya nyusul tah ye bahasa kitu asa bulat-bulit teuing gitu padahal da geus dibulak-balik geus di eces-eces geus di jantre-jantre gitu. Ya contohna kieu tah. Jadi lamun niat wudu dina nalika antalna si cai kana bagian luhurna beungeut lamun toh mimitina ngumbah beungeut teh bagian ti luhur didinya hadirkeun niat jadi langsung jadi bahwa eta teh beungeut teh geus dikumbah tah kitulah lamun niat langsung mah beda jeung kieu tuh begitu ayeuna mun teh mah ngumbah aya ngumbah teh repeh we ngahep-hep hate teh eueuh niatan kumaha heula di tengah-tengah kakara hadir niatna anu niat dina hate teh lain ayana dina lisan sija abdi wudu ngilangkeun hadas pada tadi mah mimiti ngumbah beungeut teh ti luhur ari begitu ayeuna antal si cai kana bagian luhur can hadir niat wudu teh kosong gitu hate teh begitu ayeuna mun tetepi ka tengah-tengah kakara sija abdi wudu ngilangkeun hadas alit dina tengah-tengah kakara hadir niat teh padahal mimiti tadi di mana di luhur mangka ieu acan dianggap geus dikumbah gitu. Pahamnya asa kae ayeuna batekeun deui sing eces deui gitu ayeuna mun teh can paham mah kakara lamun ti mimiti ngumbahna bagian beungeut hadir niatnya tah ieu teu wajib dikumbah deui da langsung geus diniatan. Lamun tadi gua begitu ayeuna mun teh ari mimiti ngumbah beungeut ti luhur ari niat can hadir dina hate hadir niat dina pelebah tengah-tengah kakak mangka nu ieu wajib diulang deui sabab dianggap acan dikumbah tak kitu nya arti meureun teh bisa ngomongkeun bisa ngomongkeun aya karti teh semohon kartos cing omongkeun ka batur gujud
Begitu diomongkeun ka batur aya nu mentek wujud gitu. Kenela ka arti sorangan we lah. Ka arti ayeuna sorangan. Matak aya ngaranna teh mutolaah. Mutolaah mah keur ka harti ku sorangan we gitu. Mutolaah mah repeh. Sumuhun. Kartos. Aya mudakarah mah latihan penyampaian gitu. Aya nu kaharti ku sorangan tapi teu bisa disampaikeun nya teh. Guju da letah teh gitu. Karena jarangna mudakarah. Mata ayeuna di santri aya dua, aya sistem mutolaah, aya sistem mudakarah. Aya deui sistem munadoroh, paseha diadu teman debat. Kudu diajar debat santri teh. Ngaranna munadoroh. Ngan ayeuna mun talin debat anu nyaan mata ayeuna mun talin debat lah ari efekna positif mah. Lamun anu negatif disebutna teh debat. Lamun anu positif mah disebutna teh dialog. Lamun dina agama, lamun di santri, lamun debat mah ngaranna mujadalah. Lamun dialog mah tukar pikiran sering ngaranna munadharah atawa mutorohah. Entah. Lanjut. Jadi ayeuna mun teu kitu hartina wajib ngabarengkeun niat supaya langsung jadi bahwa jujna beungeut eta teh dianggap geus dikumah. Itu. Dianggap geus dikumah. Satu poin tah masalah teh palogosala mangkala mun ngumah urang ngumah teh jujan kana bagian minutina beungeut qoblahu memeh niat ngumah geus niat acan wajib aya adatu mangka wajib ngulang deui eta bagian beungeut dikumah deui aya tadi mah langsung jadi ieu mah andai kata lamun ngumah beungeut narek sakali gitu. Andai kata lamun nyata ngumah beungeutna erek sakali ieu mah. Lain kieu hartina kan bae da atuh ngumah beungeutna ge da engke 3 kali da engke ge katimpah deui. Eta mah lain carita. Lain dongeng eta mah lain carita misah carita. Pan kieu meureunna aya dina hate mah atuh aya nu make jeung wajib dikumah da musim teu kitu-kitu ge engke da bakal aya ngumah kadua kali. Bakal aya ngumah ka 3 kali, lain nyaritakeun ngumah 2 kali 3 kali ieu mah nyaritakeun rek ngumahna beungeut teh sakali kan parduna teh sakali lain tadeuk nyaritakeun ngumah beungeut anu sakali. Ari ngumahna beungeut deuk 2 kali deuk 3 kali mah lain carita. Dangke ge katimpah deui ku kumahan anu kadua kali. Ieu mah nyaritakeun ngumah beungeutna anu sakali. Mangka teu wajib dikumah deui langsung jadi gitu. Lamun langsung diniatan mah. Lamun teu langsung diniatan ngumah heula. Mangka nu tadi geus dikumah wajib diulang deui gitu. Asok kemudian eta asok diwurukeun tara sapina asok diwurukeun gitu bisa ngomongna oke tuh lah ya namun teman lamun hayang usah ngomong ku diajar kan baik ngaco oge da moal dipake ieu da moal kahartieun ku majikan ngaco baca heula. Lanjut wa kaifiyatu hajeng ari tata carana prak-prakanana niat dina wudu. Jadi praktekna niat dina wudu. Kama eta kama sacara keterangan qala anu geus ngadawuhkeun kana eta keterangan qala sa al-Husniyu nyata Syekh Husni. In kana lamun aya saha al-mutawaddi'u jelema anu wuduna eta saliman jelema anu salamat hartina jelema anu sehat. Ai sehat di dieu nyaeta lalawanan daim hadas.
lamun jelema anu teu sehat ngaranna daim hadas, langgeng hadas. Lamun jelema henteu daim hadas ngaranna salim, mang salim. Selamat. La illata bihi henteu boga panyakit, la illata teu aya panyakit eta nu bukti bihi ka jelema anu boga wudu teh. Lah urang we kitu caritakeun. Ai urang ayeuna mun teu boga panyakit aya ngadut-dut wae teu eureun-eureun hitut henteu alhamdulillah. Urang boga panyakit ngecai wae ngewer henteu matak henteu dipalempar ge meureun nya. Teu palempar ge sarehat gitu. Jadi henteu ayeuna mun teu awe henteu boga panyakit ngecai wae getih. Teu bobogaan. Henteu aya lain keur head mah gitu. Nah, eta teh ngaranna salim atawa salimah lamun awewe sehat begitu. Nah, niatna teh aya nuya nganiatanna kieu, aya nuya nganiatan jelema anu wuduna lamun sehat mah henteu langgeng hadas, teu daim hadas, henteu ngewer wae, henteu boson, henteu ngagetih wae. Pilih kelir acak corak niatna, pilih kelir acak corak eta nyata lamun di dieu mah ahada salah sati umurin eta teh bahasana pilih kelir acak corak, pilih satu di antara tiga, pilih hiji di antara tilu ngaranna pilih kelir acak corak. Hiji niatna jadi aya nu yang nganiatan eta si mutawadi ahada salasati umurin kana salah sajina tina tilu pirang-pirang perkara. Cara niat wuduna ahadua ari anu kahijina tina itu salasa eta aya nu ya nganiatan si jalma anu wudu lamun ku domir kana mutawadi nganiatanana raf'al hadasi kana ngaleungitkeun hadas awit toharota atawa niat susuci awit toharota atawa nganiatan kana susuci anil hadasi tina hadas awit toharota atawa niat kana susuci lis sholati pikeun salat. Lis sholati pikeun salat sok aya ieu salah sahiji niat ieu dina niat anu biasa ku urang dipake. Jadi lamun ayeuna seuk urang fanatik gitu karena niat anu paranti urang biasa urang ternyata begitu di tangan tina kitab teh nah da abdi mah kumaha niat wudu teh paranti teh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori pardon lillahi ta'ala pek teangan dina sapinah dina sulam taufik dina fatul mu'inin takrib pek ayeuna neangan ayeuna hayang nu sarua pisan redaksina gitu cek tah haji teh euna geura sok ayeuna teangan di dieu nya dina sapinah engke akurkeun dina sulam taufik neangan niat wudu paranti niat wudu anu sok pake ku urang nu bieu teh percis kitu dina sapinah euy tah nu bieu teh kieu niatna nawaitu raf'al hadasi geus sakitu. Tadi mah nawaitul wudu'a ya mun nawaitu raf'al hadasi atawa nawaitu taharata anil hadasi wah di wae da tadi nawaitul wudu'a ban biasa mah atawa nawaitu taharata lis sholati itu tah can ayanya nu biasa mah can aya nawaitu raf'al hadasi sejak abdi niat abdi ngilangkeun hadas dek disebut hadas gede dek disebutkeun hadas leutikna dek teu naon sing teu disebutkeun ala asgori naon ge teu naon
Kadua, nawaitu taharata, niat abdi susuci anil hadasi tina hadas. Disebutkeun hadas leutik na dek henteu. Tah. Tilu, nawaitu taharata lis salati, niat abdi susuci karana pada salat. Kan aya sugan kadua ya. Asani ari anu kaduana cara niat wudu teh nyaeta ayan wiya nganiatan si jalma istibah atas sholati karena niat nyieun kewenangan sholat au goeroha atawa salianti istibah atas sholati mimma tina sakur perkara layu bahu anu henteu dimeunangkeun eta perkara illa bittoharati angin kudu suci angin kudu boga suci. Niat anu kadua nawaitus tibahatas sholati sok lamun orang wudu rek salat nganiatan wudu na kitu tara apa nawaitul wudu teh tadi oge nu paranti mah li rafil hadasil asgori teh nah can aya keunih wae can pangeh nawaitus tibahatas sholati lamun wudu keur salat nawaitus tibahatat tawafi nawaitus tibahata masil mashafi nawaitus tibahata hamlil mashafi deuna nu paranti mah cing anu katilu tah nu katilu asalisu ari anu katiluna prak-prakan niat wudu teh nyaeta ayan wiya nganiatan si mutawaddi si jalma anu wudu fardol wudu'i kana fardu wudu au ada al wudu'i atawa kana ngalakonan wudu awil wudu'a atawa nganiatan kana wudu wungkul nawaitu fardol wudu'i niat abdi fardu wudu nggak sakit tuh nawaitu ada al wudu'i niat abdi ngalakonan wudu sakit tuh jadi niat atawa nawaitul wudu'a geus sakit tuh pan tadi nawaitul wudu ali rafil hadasi nu paranti mah geus mata kese pokona malah aya niat wuduan geus weh niat abdi wudu geus jadi weh kumaha niat ayeuna nawaitul wudu'a kuring mah ya abdi wudu aya li rafil hadasil asgori aya pardon lillahi ta'ala nah. Jadi nu paranti urang mah redaksi percisna can kapanggih ngan saking ayeuna ihtiyatna saking hati-hatina ayeuna mun teh sehingga diimeutan niat teh diborong gitu lah saking ayeuna mun teh hati-hatina geus we ulah sok ayeuna mun teh ngalilieur maneh mun urang ayeuna dek pindah deui aing jadi lieur kamu air talian sok ayeuna niat tuh nawaitul wudu lain kitu nawaitu taharata anil hadasi gitu kacau ya ayeuna mun teh geus we jadi niat mah nu biasa ya andai kata kieu ayo maneh dalilna mana sia niat nawaitul wudu ali rafil hadas sabab kuring aprak-aprakan ngaji kitab can manggih anu fartis mah maneh anu bodoh dan geus ayeuna nawaitul wudu'a ngan ku kuring mah ditambahan naon atuh ayeuna mun teh madorakana naon teu meunang mah ditambahan da geus aya nawaitul wudu'a mah cacak-cacak nawaitul wudu'a geus cukup gitu komo lamun ditambahan li rafil hadasil komo lamun diniatan pardon komo lamun diniatan lillahi ta'ala bet nawaitul tah maneh mah nyata hanya nawaitul wudu'a sok sanajan maneh geus sah sakitu ge bener sah kuring mah dilengkapi itulah ya namun sama
model model dina doa iftitah pek teangan ayeuna dina hadis dan naon oge. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila pek ayeuna mun teu maneangan doa iftitah anu redaksina kitu. Aya oge wajah wajhiya lilladzi fataras sama aya Allahu akbar wajah wajhiya lilladzi ayo urang mah kumaha Allahu akbar terus Allahu akbar kabira wa pek lamun antum ayeuna bisa ngaji kitab ayeuna mun tatangan pangneangankeun doa iftitah kitu anu biasa gitu lieur sorangan di dieu teu mangi gitu. Jadi ayeuna mun tadi olah ku ulama mah gitu. Jadi boro-boro tina Qur'an tina hadisna geus jadi ayeuna mun tadayuhan ulama oge diolah deui di-clearkeun deui gitu masalah teh. Sina lebih lengkap, sina lebih ayeuna sampurna gitu. Ayeuna mun teu sampurna. Lamun saek urang ayeuna mun tama sagala amal-amalan urang tuluy ayeuna mun tama diteangan sagatina kitab bakal lieur urang bakal lieur ayeuna urang aya ulama mah atuh ajengan geus ayeuna mun tacardas teh digabung-gabung kitu kita per kitab teh satukeun rangkumkeun aya urang ayeuna nyaona tina satu sisi atuh jal ayeuna mun teu manaon kitab ayeuna mun teu pati boga jeung ayeuna dina boga kitab oge najan lobana oge macana teu becus pokona mah lamun kana kitab mah lamun geus teu becus maca boro-boro ayeuna mun teu hayang hartikeun gitu da macana oge geus lieur gitu komo ayeuna hartikeun mata ngajaluk oge kitab salomari teh sok kabaca teh di kuku teh mulai tak ngerti baheula lagi ayeuna teu penting kutawa kita bahasa adanya ya saperluna Habib sampai eta jangan maksud kita ini ayeuna kita baru jangan kita baru kitab lama juga belum kebaca aja gitu takut nggak kebaca ya Habib yang ada juga belum kebaca gitu ayeuna kan batur mah nyaanya kutu buku teh gitu kutu buku teh iya kan oke ngaji aya naon masih kokot gitu bolak balik kan batur ngaprak kan otak mah kieu atau otak udang kan dapat cerdas kas batur mah ayeuna cerdas maca asup maca asup kan orang mah dihajah gitu matak tempat ngokot gitu tepat loba kitab wa in kana annawi najan ieu nu wudu teh anu niat wudu teh budak ari cara dina niat wudu mah kitu we kawas ayeuna mun teh kolot jadi najan ayeuna mun teh wuduna budak niat wuduna ieu budak ari praktekna niat mah kawas praktek niat kolot gitu najan budak oge au mujaddidan atawa wuduna wudu naon wudu anu tajdid wudu anu dibarukeun lain ngabarukeun wudu teh lain ngabarukeun harti kawas adat kebiasaan pan aya baru teh kieu urang mah anu bieu wudu ayeuna salat lain kitu hartina jadi nganyarkeun wudu teh anu tadi geus dipake ayeuna erek salat deui wudu deui padahal boga keneh ari anu tadi can dipake mah da beutuh keneh cing ari baju lamun can dipake gitu sanajan geus saminggu sanajan geus sabulan disebutna baju weutuh atau baju urut baju naon baju weutuh baju urut baju diplastikan keneh dieta keneh di mana geus aya saminggu malah geus aya sabulan mah
malah aya namun teh mungkin lagi saya tahu tapi aya dikemaskan eta lamun urang nyebut kana baju eta baju teh baju urut baju teh wudu kayak gitu aya tadi teh aya namun teh wuduna teh tadi isuk-isuk dari isuk-isuk aya dipake lohor wudu anyar wudu urut anyar tah urang mah lain pengertian wudu ayeuna langsung nya eta wudu anu can dipake gitu disebutkeun wudu anyar nganyar wudu disebut nganyar wudu jadi nu tadi mah urut da geus dipake jadi lamun ayeuna mun teh mah urang tadi geus ayeuna mun teh mah geus di can dipake tuluy karek dipake ayeuna lain wudu tajrid da wudu can dipake anyar atawa kieu ayeuna wudu nu tadi teh geus batal tuluy wudu deui tajrid lain lain da memang ayeuna teu boga eta mah teu boga wudu teu boga wudu kan aya tajridul wudu mah sunat ngaweutuhkeun wudu mah ari teu boga wudu mah lain sunat atuh wajib wuduna aya ngaweutuhkeun wudu mah hukumna sunat aya teu boga wudu mah can boga wudu lain sunat atuh mun urang rek salat naon hukumna wajib tah ieu saperti erek nyieun wudu anu anyar dan tadi geus dipake dina praktekna niatna mah kitu we kitu dina praktek niatna mah seperti wudu biasa seperti wudu wajib dina niatna mah tah eta teh berbicara nyaeta niat jelema anu sehat nu wuduna nu dimaksud ayeuna mun teu sehat teu daim hadas adapun anu daim hadas amma sahibud darurati anapun ari jelema anu punya darurat sahibud darurat kata lain nyaeta daim hadas anapun ari jelema anu langgeng hadas mah saperti mana disebutkeun langgeng hadas atawa di dieu disebutkeun sahibud darurat hiji kasalisil bauli saperti jelema anu ngawer wae beser teu eureun-eureun ngecai we kitu naudzubillah min dzalik naudzubillah paraben eta we lamun ayeuna urang mawa budak leutik geuning lamun dek dibawanya baja sok dikumaha sok dipemper mah urang ge ka mana-mana teh dipemper macak naon lamun salisil baol mah gitu hayang ngaji teh ka madrasah sabara aduh ai ieu pan aya ngecai teh meureun beak 3 mah pemperna kitu teh geus ngamlong meureun kudu naon lamun ayeuna ta eta teh disebutkeun teh nyaeta daim hadas atawa sahibud darurat atawa ieu mah lain mun awe ngagetih we tina bobogaanna teh lain getihan tah eta sahibud darurat atawa ayeuna mun teh ngurut-urut teu eureun-eureun ayeuna mun teh mah hitut ngaranna boson jeung sajabana mangka dina niat teu cukup lamun ngagunakeun niat raf'il hadasi sabab da teu leungit ayeuna mun teh mah ieu niat ngaleungitkeun hadasna ge jalan terus gitu ari ieu niat abdi ngaleungitkeun hadas sementara da hadasna ge haya ngaborot eureun-eureun leungit teu leungit maka tidak bisa menggunakan niat nawaitu raf'al hadasi teu bisa ayeuna mun ngagunakeun niat nawaitu taharatah da teu suci ya ngecai terus li anna wudu'ahu karana wudu nanu kitu mah lain wudu nyaeta ngaleungitkeun hadas tapi wudu mubihun anu ngamenangkeun
rek ngamunangkeun kana naon, rek ngamunangkeun kana salat, rek ngamunangkeun ayeuna mun teu makana tawaf, rek ngamunangkeun kana nyabak mazhab jeung sajaba-sajabana. Geus nawaitul wudu geus we kitu. Ulama kali rofil hadas da teu leungit hadasna. Nawaitul wudu geus sagitulah. Atawa nawaitul doa listibahati sholati pek listibahati daya mah wudu ngamunangkeun hukul lain wudu ngaleungitkeun la rafiun lain ngaleungitkeun kana hadas. Wa ammal mujaddidu fayamtaniu alaihi niyatur rabbi. Wallahu a'lam bissawab.